Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Karyadi Yudhistira. Kali ini saya akan memainkan wayang golek. Di sini ada golek buta dan ada juga si cepot. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya. Yo, gaskeun. Ini dia golek buta yang hanya bisa mengucapkan kalimat ataupun kata dari A. Dia hanya bisa A. Hanya. Hai, apa kabar bapak-bapak, mamang-mamang, abang-abang, sadayana? Saya Nana Tara Balaga Sapara Kanca. Joget heula tuh, joget heula, joget. Anjay. Terus geura diuk. Tong anjayan wae gandeng. Diuk. Mangga. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin begini. Hei, saha eta euy? Goreng patut gitu. Saha maneh? Kos kitu beungeut biru. Wok jabrig. Huntu kos kitu eta goreng patut pisan. Saha maneh hisep gini dewek atuh badang maneh mah. Kos kieu lo benu bogoheun. Najan kos kieu ge maneh mah kos kitu eta pajeut. Tong ading. Maneh ge sarua goreng patut. Kasepan gini aing atuh. Orang tatarucingan make bahasa manehnya ke sebab ya naon urang ya sok dengekeun lamun kareta naon pake AKB coba naon ambang kendaraan panjang. Ya kendaraan panjang kareta teh inter maneh anjay. Sok ayeuna aya dieu tadarucingannya lamun toke naon toke gampang coba tebak toke naon. Heuh toke gampang toke naon toke cak badag. Anjay. Heuh bisaan maneh euy. Isaan goreng ge nebak nama inter sugan teh belagug. Ya nama coba sama memeh urang baralik ya nya. Coba maneh ngomong ke penonton itu sok ngomong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Itu mana bisa ngomong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bisa enggak? Itu mana ngomong bisa. Kemana saja? Saya ngomong deh tuh. Terima kasih. Ngomong udah celakakan doang. Jangan lupa gitu. Jangan lupa subscribe gitu. Jangan wae aduh goblok. Tong anjay wae aduh. Gandeng ke batur itu teh nya. Gandeng ulah itu wae era mangkat penonton.
Demikian pemirsa, itu tadi si buta anu gelo geus mangkat ya. Atur nuhun sadayana nutos nonton permios saya cepet mangkat.